Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Ibu Bapak Guru nu dihormatkan sareng sadaya rerencengan, langkeun ti paeu urang paratkeun puji sareng syukur ka Ibrani nu mana kalina hidayah sareng inayana urang sadayana tisa kapal dina ieu tempat kalawatan dina kaya sehat walafiat. Para ibu bapak guru anu kusimrung diparhormatan, dina ieu waktos abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hidup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kelah atawa wajib ngajak lingkungan sareng awak nyaripikeun urang sadayana tiasa ngajak tina segala penyakit. Ku margi kitu urang kedah ningkatkeun pola hidup sehat kanggo kapuyuman di kawitan ti ayeuna. Dina salah siji hadis diterangkeun inna dofu minal iman, nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang jeung tos ngartos maksud sang tujuanna. Muslim anu ngahuda iman dina jero hate urang, upami urang sadayana iman ka Allah. Muslim berarti urang kudu bersih atapi suci tina segala kokotoran boho, hadis, alit, atawa hadas eugeuh nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadayana teh mudasarkan tina kebersihan jeung sucina urang sareng lingkungan di sekitar urang. Kabersihan sekolah oge kudu urang jaga. Urang kudu menciptakan kebersihan sange hate urang ge mulu bersih. Para bapak ibu guru anu mulia, cekap sakitu abdi nyangker pahitur pamungkas pasigem bila aya basa anu kurang resep sakcukupna tapi kecap anu karing marehan larapan. Mungi kersa manghamputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.